Ayeuna urang caturkeun kaayaan palebe anu masih keneh aya di Imah Kirahong juru kuncen siluman munding teh. Ketempo palebe keur diuk sila ngademprak bari udud kolobot yang hareupan cai kopi jeung lalawuhna. Teu lila kurunyung nu dikuncen di barengan ku Kirahong mawa dahareun sangu jeung lalawuhna. Mei teu pisan lalawuhna teh aya daging ayam jeung pais gurame segala rupa. Sor sangu jeung lalawuhna teh disodorkeun ka hareupeun palebe. Atuh nempo sangu haneut jeung lalawuhna kitu teh beuteung palebe beuki ku kurubukan bae. Malah letahna geus kutap-ketap. Meureun geus hayang kaburu-buru dahar. Sumangga juragan demi. Eta kadaharanna pantos saya haki. Cek Kirahong ti ditu mah nyumanggakeun ka palebe anu kumaha mah masih keneh disangka dedemit. Heueuh, nuhun aki nuhun. Katarima pisan ku kula. Cek palebe. Kot dengan palebe nyokot piring jeung sisiuk sangu. Tapi barang rek ngawadahan pisan sangu, palebe ujug-ujug garandeg deui. Maklum atuh nu boga salah. Rumasa geus kabodo ka Kirahong. Teu heran ari jalma boga salah mah. Lamun hatena teh langsung bae loba kasieun, loba curiga. Pikir palebe jadi main teh sieun lamun si Kirahong teh nganuan racun kana dahareun atawa naon bae anu matak cilaka. Beuteung aing sih memang lapar. Tapi aing teu meunang sorogoto ya. Bisa bae sangu atawa dahareun teh dianuan racun tak ku si Aki jeung si Nini. Dah daripada aing matak cilaka, mendingan si Aki jeung si Nini aku aing ka kadahar teh heula. Lamun maranehna ngajaloprak berarti heuh dianuan racun. Lamun maranehna salamet aing ka karek rek dahar. Gerantos palebe ari leungeun anu nyekel sisiuk sangu mah angger cicing dina luhureun sangku. Nampo palebe siga nurak dahar teh jadi kitu, si Nini jeung Kirahong rareuaseun. Maranehna sieun kadaharan anu kakarek biasakan teh bisi teu kapake. Kitu cek pikir si Aki jeung si Nini teh. Tuluy duanana katempo harewosan. Eta kumaha Aki? Geuning si juragan dedemi teh siga nu moal tulus daharna. Cek si Nini. Teu nyaho atuh kami ge Nini. Hade sia Nini. Bisi ngasakana teh bener. Matak cilaka sia ka urang kena. Tembal si Aki sarua harewosan. Atuh tanyakeun kemana Aki? Nah geuning siga nu teu jadi daharna. Hanas kami teh geus boga kahayang. Lamun dahareun kami di dahar ku eta juragan demit, kami rek menta jimat. Cek si Nini. Ngadenge si Nini ngomong gitu, Kirahong ngareret bari kerung. Siana marina ge rek menta naon Nini? Jimat kangoraan atuh Aki. Ami kami teh kata bobae geulis. Ngadenge si Nini kitu, si Kirahong ngarasa hayang seuri, tapi oge ambok. Dasar sia mah Nini lus tunjung. Sugan nyaneh hayang kawin deui sia Nini. Cek si Aki angger ngaharewos, tapi bari matana mah molotot. Si Nini rek nembalan, tapi palebe kaburu ngomong manten. Aki, Nini, ieu kami rek dahar. Tapi kami hayang nempo heula mah duaan anu dahar ti heula. Cek palebe. Manehna ngomong kitu teh maksudna mah hayang uji. Nah, sangujeng deungeunna teh dianuan racun tante. Namun si Aki jeung si Nini teu kunaon sanggeus dahar, berarti sangujeng deungeunna teh aman. Kitu cek pikir palebe. Mun geus aman, manehna kakarek rek dahar. Cenah dina hatena. Ari si Nini jeung si Aki barang maranehna dititah dahar ti heula teh kalah silih reret. Atuh palebe anu geus ti mimitina geus curiga jadi beuki curiga. Pok palebe ngomong deui. Nah dititah dahar ti heula teh kalah silih reret kitu. Buah-buah dianuan racun dahareunna teh. Aki, Nini, cek palebe bari rada mencereng. Atuh si Nini jeung si Aki meuni rareuaseun diomong kitu teh. Ampun juragan dedemit, ampun. Aki mah teu pisan-pisan nganuan racun kana dahareun teh. Luka tuh hari sini nih mah, Aki gila terang. Cek Kirahong. Henteu juragan dedemit, sing demina ge henteu rumaos nini ge. Cek sini nih bari rempodan. Ramun teu rumaos nganuan racun, sok atuh geura dahar ti heula. Kami nempokeun. Cek palebe deui. Mangga juragan dedemit mangga. Aki bade dahar ti payun. Sok atuh guat sian ini, mana guat dahar. Tembal Kirahong bari ngareret ka sini ni kuncen. Atuh hari geus kitu mah si Aki jeung si Nini teh geuat ngawaradahan sangu masing-masing. Tuluy celebek bae duanana dalahar menini kemateun pisan. Palebe mencerong, tetehna beuki kutap-ketap. Maehna beuki ngarasa kabita. Tapi najan kitu palebe can mah dahar keneh, lantaran maehna can yakin lamun dina dahareuna teh aman racunan.
aing tetep ulah ka Gunung Gusuh masih beuteung aing kukurubukan oge. Bisa bae lamun geus maranehna daharna barea ka karek kanyahoan aya racunan. Karantos palabe. Jadina palabe masih tetep sakumaha lapar oge. Maehna tetep nahan teh dahar, ngan saukur nempokeun. Nya emang dasar zaman boga salah. Jadi dina hatena teh ngan kasinan jeung kasinan bae. Rek seueuh ge jadina kalah teu jadi. Sanggeus rada lila, Akirahong jeung si Nini teh rengse daharna. Eureuleu kadenge duanana teu siga anu ngarasa nikmat pisan. Sumangga juragan dedemit. Aki sareng Nini mah entos wareg kantun juragan dedemit anu daharna. Cek Akirahong kitu deui sini nih nyemanggakeun ka palabe anu masih keneh disangka kumaranehna mah dedemit. Atuh ari geus kitu mah palabe oge ngarasa yakin ayeuna mah yeun dina dahareuna teh racunan. Nya atuh Aki, Nini, ayeuna bagian kami rek dahar. Sumangga juragan dedemit. Sumangga. Sok Aki sareng Nini mah iring raos. Cek Akirahong nyemanggakeun deui. Palabe geus teu loba omong deui ikot kana sisiuk sangu rek ngawadahan sangu maksudna mah. Tapi dasar sial kakarek ge leungeunna rek ngaragamang kana sangku ujug-ujug garapak aya hayam bikang anu keur diudag-udag ku hayam jago gagarapakan asup ka tengah imah. Eta dasar hayam bikang bener-bener culangung malah nyamber sagala kana beungeut palabe. Atuh palabe meni reuwas. Dasar hayam goblok sia. Teu nya dicedos sia. Ieu beungeut aing kalah dicakar. Khusus ka ditu sia, ka ditu. Tapi dasar hayam digebah gitu teh kalah ada loncat teh karena lur sangku cet bisa ngising tuluy loncat teh karena deungeuna diacak-acak. Atuh palabe bener-bener apes hek dahar teh jadi dewe palabe olohok hatena ngarasahan jilu. Sedangkan si Aki jeung si Nini kalah katampo pating calengir narahan seuri. Ari palabe bener-bener ambak. Aki, Nini, eta hayam saha nu culangung? Cek palabe bari katampo molotot. Sumun, eta mah hayam Aki juragan dedemit. Tembal si Aki bari empod-empodan sieun palabe anu disangka dedemit teh ambek. Tah kulantaran hayam si Aki nu di dieu, kami minta digantian sangu jeung deuna. Kuat sangu deui ka ditu. Mun henteu dicekek maneh ku kami. Cek palabe bari jeung sieunan. Kade kitu si Aki jeung si Nini teh molongo. Mainna geus angheuk sebenarnya mah geus kabayang kumaranehna meureun kudu capek deui, kudu mencit hayam deui, kudu dibersihan deui. Kudu asak-asak deui. Si Aki ngareret ka sini nih, pok manehna ngomong, "Geuat sia Nini. Geuat nyangun di sia ka ditu. Eta juragan dedemit asing bendu." Nah kana tah kuring atuh Aki. Kapan hayam anu tadi culangung lagi hayam maneh Aki? Nya maneh atuh nu kudu tanggung jawabna. Ari maneh teu sopan sia ka salaki teh. Sok geuat. Geuat canggu sia Nini. Kami nu mencit hayamna, geuat sia ka ditu. Lah, kumaneh bae sakalian nyangun Aki. Sok geuat ka ditu. Cek si Nini tetep mah namun nyangun deui. Nompo si Aki jeung si Nini kalah parasea kitu, palabe beuki ambek. Di ditah masak deui teh kalah ngadon parasea. Dicekek si adonan aku kami. Cek palabe jeung si Inan deui. Atuh dikitukeun mah si Aki jeung si Nini teh jadi rerempodan. Tuh kadenge lain ku kebirnyane si Nini. Juragan dedemit teh bener tuh. Geuat si Nini nyangun deui. Geuat si ka ditu. Cek si Aki. Nya tuh Aki. Geuat maneh ge ka ditu mencit hayam deui. Tembal si Nini bari jung nangtung rek ka dapur. Kitu deui si Aki geus udang nangtung rek ka pipir imah mencit hayam. Kakadek ge duanana narangtung ujug-ujug rieg imah si Aki jeung si Nini teh karasa ngarieg tarik pisan lir bae aya lini. Ngadenge kitu kabehana reuas. Komo palabe mah meni calangap can ge leungit rasa kagetna pledug ujug-ujug ka tempo aya haseup pledug tina sela-sela bilik. Eta haseup anu tadina ipis beuki lila beuki kandel. Tuluy ngawujud hiji makhluk. Tulila cilegedeg jadi makhluk pikasieun. Ari awakna awak manusia, ari sirahna hulu munding. Si horeng eta makhluk teh mantri balakadungdang.
Mantri siluman munding teh anu menang parentah ti Prabu Ganda Wisesa rajana pikeun nyusulan Aki Rahong ka nagara siluman lantaran cenah di nagara siluman munding aya kariuhan bae. Nempok itu si Aki Rahong jeung si Nini Kuncen anu geus arapaleun ka Mantri Balakadungdang langsung daraku hormat. Sedengkeun Palebe mah katempo soak turna karasa leuleus ari sungutna calawak rek ngajerit sorana teu bisa kaluar. Maena sieun pisan nampo makhluk pikasieun kitu. Aki Rahong tumanya ka Mantri Balakadungdang bari deku hormat. Hapunten kaulanen Kanjeng Mantri siluman munding anu panggagahna. Aya pikir sanaon dongkap kararompok sim kuring teu aya hibar ti anggalna. Cek Aki Rahong sedengkeun ini kuncen mah ngan saukur ngaluk tungkul bari deku hormat bakating ku ajrih ku siluman munding. Syukur Aki kadatangan kaula langsung disambut ku Andika. Ari kaula datang ka dieu teh lantaran meunang parentah ti Gusti Prabu pikeun ngangkit Andika ka karaton. Lantaran di karaton aya penting cenah. Cek Kanjeng Prabu aya nu rek dibadamikeun jeung Andika. Cek Mantri Balakadungdang. Sesemuhun semangga Kanjeng Mantri. Aki teu gaduh alasan kanggo nolak kana pangangkit Kanjeng Prabu. Aki bade taat kana sadaya parentah Kanjeng Prabu. Tembal Aki Rahong deui. Alus Aki. Andika memang kuncen anu teladan. Memang sakuduna kitu. Cek Mantri Balakadungdang deui. Atuh si Aki Rahong teh meniti rebeh-rebeh bae ngadenge manehna dipuji kitu teh. Kitu deui sininina. Manehna oge ilu bunga lantaran salaki manehna kapake cenah gawena ku siluman munding. Ari Mantri Balakadungdang katempo ungas ingus siga aya nu keur diambeul ku manehna. Kula ngambeul aya hawa manusia sadean ti Andika Aki nini. Di mana manehna? Cek Mantri Balakadungdang bari terus ungas ingus. Manawi dapat ambelan Kanjeng Mantri. Di dieu mah teu aya deui manusia salian si Aki sareng Nini mah. Tembal Aki Rahong. Da manehna mah emang can apaleun lamun Palebe anu aya oge di dinya lain dedemit tapi manusia. Andika ulah ngawa dulu si Aki. Si Dik ulah ngambeul aya hawa manusia. Cek Mantri Balakadungdang deui keukeuh. Laras Kanjeng Mantri, di dieu memang aya tamu. Tapi da ieu mah tamuna ge juragan dedemit. Sami sabangsa sareng juragan Mantri. Mung minten jenis. Nini Kuncen ilu ngomong. Semun Kanjeng Mantri. Tuh pamit percanten mah itu masih aya juragan dedemit nage. Cek Aki Rahong bari leungeunna nunjuk ka Palebe anu keur diuk di juru bari ngayak-yak. Ret ki Mantri Balakadungdang teh ngaret ka Palebe. Barang breh nampo Palebe si Mantri langsung ambak nyarekan ka si Aki. Dasar beleguk maneh Aki. Eta makhluk nu keur ngajadog di juru teh lain dedemit sabangsa kaula, tapi manusia sarua jeung Andika. Cek Mantri Balakadungdang si Aki jeung si Nini reuas ngadenge kitu teh. Nu laras juragan Mantri da Aki mah ngangkeunna teh dedemit. Itu dararaya sareng awakna ge hideung. Kata wis tah siga dedemit. Cek Aki Rahong siga anu can percaya. Cek kaula ge maneh maboloho Aki. Daek bae sia mah dibobodo. Beungeutna hideung kitu soteh lamun koseng maneh eta mah Aki. Cek Mantri Balakadungdang. Atuh ngadenge kitu si Aki jeung si Nini bener-bener ambek ka Palebe. Lantaran marahna duaan ngarasa dibobodo jeung digawean. Malah saking ku ambek-ambekna si Nini mah langsung nangtung bari kot bae manehna nyokot gagang sapu. Tuluy habek-habek bae dipake ngagebugan Palebe. Dasar manusia nerus tunjung sia. Wani-wani sia ngagawekeun ka kami. Hanas ku kami dipanyaeukeun bari jeung dipamunjitkeun hayam sagala. Disangka teh heueuh nyaneh teh dedemit. Si horeng manusia sia ngabodoh ka kami. Cek si Nini bari terus-terusan ngagebugan Palebe. Atuh Palebe teh mending ampun-ampunan. Ampun ini, ampun. Kuring ulah digebugan ini, ampun. Cek Palebe ampun-ampunan bari kekerempengan da leungeunna nyerieun digebuk ku sapu. Di sejen pihak si Aki Rahong anu leuwih ambek tibatan si Nini langsung ngesat bedog. Halik sia Nini, manusia kitu mah menini podaran bae ku kami. Halik sia ka ditu, ulah ngahalangan. Cek si Aki Rahong bari nyamperkeun ka Palebe ngamang-ngamang bedog. Atuh nempo kitu Palebe meuni burial bencelik bakat tingku soak. Ampun Aki, ampun, kuring ulah dipaehan, ampun. Cek Palebe bari nutupan sirahna ku leungeun. Modong ampun-ampunan sia manusia goblok. Sia geus campela ka kami. Sia ayeuna kudu modar. Cek Aki Rahong deui. Matana bolotot bakat tingku ambek. Si Aki angkat bedogna rek dipake digas beuheung Palebe. Atuh ku Palebe teh geus asa menit cas-cas bae eta bedog teh nyigas kana beuheungna. Tapi samemeh bedogna disabetkeun ku Aki Rahong kadenge manten Mantri Balakadungdang nyarita. Apa Bob Aki? Ulah dipaehan, ulah dipaehan ku maneh Aki.
Eta manusia masih kene bisa dimanfaatkan kaula, cek mantri balakadungdang. Ari dicaram kitu ku mantri balakadungdang mah akhirnya onggeh terjadi nih gas beung palbe teh badogna anu geus dipesat teh diasupkeun deui kana sarangkana. Di sejen pihak palbe meuni asa ngamplong, malah cenah asa ditulungan ku siluman munding. Pok bae palbe teh ngawani-wani maneh ngomong ka mantri balakadungdang, ti dieu mah meureun palbe teh nganuhunkeun. Atuh nuhun juragan siluman, nyawa si abdi terus disalametkeun. Cek palbe bari dong hormat. Syukur Andika geus nganuhunkeun ka ulama manusia. Kula memang kudu nyalametkeun nyawa Andika. Lantaran Andika ku kaula rek dibawa ka negara kaula pikeun dijadikeun panetean cukang, cek mantri balakadungdang. Kadang kitu palbe anu sada dina geus bungah asa disalametkeun teh ayeuna ngarasa leuwih soak deui. Beuh, cilaka. Rajen aing salamet teh jadi dipaehan ku si Aki, malah aing rek dijadikeun panetean di negara siluman munding. Aduh nasib. Gerentas palbe bari beungeutna ka tempo sepa. Ngan laktosna seep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.